Jangan menyiksa orang tua demi gaya. Wahai anak muda. Mengingatkan waktu ayeuna parantos tabuh 30 menit atanapi bahasa urang teh amat setengah kilo. Itulah kayak ibu mangga angkat karena Put, sahur put, Tunda Kak. sahur lah gerem. Anjir saya tahu. Anjir ayang. Hah, si Ayangnya Kak? Beda urusan danten mah, pakai cenghar. Halo, Ayang. batur sahur ngilu sahur, batur puasa ngilu puasa, no penting mah keur urang mah sahur barijan puasa. Sakitu ngaudangkeun sahur ti Bapak Hansip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, jika tuh bang ngomongin ke bapak, Ngomong naon? ngomongin motor gitu, batur mah ngampus teh mola motor, lu mah lempang we pada gebrak. Batur mah, Batur mah. Dah, dia kan kemana jemput? Ayo hirup ulah ukur ke batur, tapi kudu ukur ka kujur. Kalau paman itu lo bersyukur. Najan kolot ukur buruh tandur. Gening mah bisa sekolah luhur, kudu prihatin put. Terus orang masa ki ayana tosok balaga. tengah rasakeun apa mah, kumaha ayeuna urang kudu jadi ayang, nganterkeun ukur lempang. Justru lempang mah bisa digenjang. Boro-boro ngagenjang Aka, anu aya kalah hareudang. Cik bayangkeun ku Aka. Pot kapanggih? Naon kapanggih? Batu Ali. Batu Ali. Kumaha maksudna? Nyalain kenangan Batu Ali. Yo, Batu Ali. Neng, ayo atuh. Cek, bayangkeun ku Aka. Terus ayeuna jeung ayang meneh kumaha? Iya, itu kalah seri. Aluk manggil nyeri. Nyeunat kudu nyeri. Harga diri, Aka, harga diri. Harga diri saha? Harga diri seorang cemput. Geus sabaraha harga diri maneh? Aduh, Ukur awewe dibawa ku nu boga motor, maneh kuat ngomongkeun harga diri. Atuh murah mun harga diri maneh teh. Kur diri kejem motor mah. Coba bisa dikredit di. Aing mah. ya, entah gitu oge. Dulu. Usah kakak berangun. Dewek yang terhola. Maneh gerak indit. Kuliah sing jujur, bejadi insinyur. Kade ulang urus ning bujur. Siapa, Kak?
pilarian wae. Bening di dieu. Nuju naon kok di dieu? Neng, masih ngambak ka A. Udah tegaduh motor. Neng, kedah bala kamahnya. Keur mah urusan motor mah urusan letik. Saupamina Neng hoyong bulan sareng bentang na oge dipangajulkeun ku ama. Naon atuh nu ulah keur Neng. Cuman ama jalmina teh tara pamer. Alim ria teh geuning Neng. Berangkat, Neng. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Neng. Bisa hirup untuk maneh leuleus. Akak. Yo, camput. Danyakeun ku gebir maneh. Mana disakolkan dulur teh teh pangarti jeung pola pikir maneh teh masagi. Dan kalau mikirin ka gengsi. Ieu mah teh bisa hirup tanpa saeta. Emangna saeta saha? Tapi pan cinta, Kak. Cinta. Cinta. Ih rumah teh jebrak. Sing ingat Sujang. Disaprak maneh gubrak alam karamean. Nepi ka kiwari maneh sagede kieu. Lain berkat cinta saeta. Tapi cinta indung jeung bapa. Tah, eta nu kudu dipusti-pusti jeung dipuja-puja teh. Lain cinta si eta. Keuna ku paribasa, geura munjung ka indung, muja ka bapa. Sabab indung tungku rahayu, bapa tangkal darajat. Kitu Sujang. Ieu mah ngan motor we. Ieu dengekeun. Jangan menyiksa orang tua demi gaya. Wahai anak muda.